Duh punten, menawi aya 100.000 gitu. Ini juga terdesak biasa ya. Se-FPS. Assalamualaikum. Sampurasun. Pagi dina ieu kesempatan sim kuring ngopi medar salah sayos kecap anu sakti di tatar Sundanya eta kecap punten. Kecap punten ieu mangrupikeun salah sayos kecap sakti di mana tiasa dilarapkeun salah sayosna dina kayaan terdesak. Sapertos contoh, duh punten menawi aya 100.000 gitu. Ini juga terdesak biasa ya. Se-FPS. Itu salah satu contohnya. Komo pamiseu kecap punten ieu dikolaborasikeun sareng gestur awak urang. Indikator tingkat keberhasilanna itu beuki urang lekoh nyebat puntenna sareng beuki urang nanti nunduk, maka tingkat keberhasilanna itu bakal ageng. Seperti contoh, duh punten pisan ieu punten ieu mah sanes kirang sopan menawi 20.000. Itu tingkat keberhasilan sekitar 30% lah. Komo pamiseu urang lekoh pisan, nunduk pisan, 85% bakal berhasil. Duh punten pisan ieu mah manawi gitu ya mah punten teh pisan. Ieu mah punten teh punten pisan. Aya 30.000. Kitu panginten pawargi, mangga wilujeng praktek, mudah-mudahan tiasa manfaat. Cag.